Bismillah. Ngawitan parkiran. Mudah-mudahan poe ayeuna rame. Mana nih kat mang? Wakil di parkiran. Jeh, atuh kudu rikat. Si rezekina dipacok ku hayam. Halo, manusianya ayeuna mah hayam teh bisa macak duit. Halo, eta suri meni rangu pisan. Rangu udah rangginang, geunah. Oh, geus ka ditu nyapu bae nyapu. Aing mesen kopi heula lah. Neng Elis. Neng. Neng Elis. Neng. Buruan tuh jin ganci kopi jeung ah. Kopi hideung gulana salibnya. Bener Neng, apalan Neng selera teh. Sasi nu teu apal AA anu getol pisan teh. Gara buru jin ganci kopina Neng ih. Ti korotos garing. Sok aya kopina heula bari apa heula. Ye, kubuan acan menang panglari. Mangga Kang, mangga. Palih dia be, palih dia. Mang, kade yo, motor orang mah jagaan si bener. Insyaallah Mang, amanah, aman di dia mah pokoknya mah. Serius ya, ulah di dia kan ho. Lecet-cetik, tungtut ku aing. Beres Mang, geus cocok pokoknya mah motor jeung gaduna ge. Mana mang motor orang? Geus anggeus ya rapatna. Siap Mang, kayak kurang dikawalkeun lanyak. Ya, jamaah teh main ngaleos bae nya, mayar parkir hanteu. Mang, numpang naros. Ari di dieu nu icaran Lokias di mananya? Oh, eta pan di dinya. Dirinya di mana, Mang? Eta tinggal jalan wae ka payun ah. Sok motorna mah parkirkeun wae di dieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon, Mang? Bade meser lauk. Sok kelebat. Tah, Mang sok tinggalian we. Tah, anu mana? Anu ngojok ya. Ya kan ulah ditinggal geutina. Nek, Ieu mah naon asli Thailand. Baharna ge keju. Keju di Prancis. oh. Sok mah mojoy mah keju Prancis. Tah, pamain dia ya tiga lokal semua. Terus cari tenang we harga mah gampang tah mah. Boleh sih, yang penting jadi we. Motor yang baik. Moal mau di Parapan mah kecuali tar di Parapan modal mau Parabel naon? Parapan. Nah, saya paling udah lah. Yo, pilih nu ieu yo, yuk gede yo. Ieu bisa digoreng. Ini dah gua dengeun nah. Ngeunah eta yang mendolan tiga mantap. Ini apa kata jadi nah. Nah, gede. Aya dah.
Kumaha mang, poe ayeuna rame. Alhamdulillah mang rezeki mah sadayana oge, nu penting usaha. Eta anu kamari datang di itu mang. Datang mang, tadi ge ngaleos teu mayar. Sabar mang, kege rezeki mah digentos pinu sanes. Nya, muhun mang. Cenah naon? Nya kitu wae mang, kunci hirup mah kudu loba bersyukur. Maksudna naon ya mang? Wejangan. Kudu silih elingan. Rumasa hidup di dunia mangan saukur titipan. Muhun, beunghar jeung pangkat teh. Mending ngarubah jelema jadi adigungnya. Tong kitu mang, lik rezeki mang saya ngaturna. Mantap, Slur. Balik yuk ah, Mang. Ayo.